Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sumangga nyangakeun pidangan carpon misteri anu judulna Gedong Imla. Sanyana Mang Rohim sanggek buat mulang ka lembur. Ari eusi pesak lowong teh. Rek naon nu disetorkeun ka pamajikan? Mata tabuh 10 leuwih saparapat ge. Manehna masih nantung gigireun gorobag baso pangsit. Leungeun katuhu teu sirikna teu reureuh nakolkeun sendok kana mangkok. Dina dampa leungeun kencana. Sugan jeung sugan aya nu haat barang beuli. Tibada asar ingkah ti lemburna di pasir kampung. Ngadorong gorobag kalayan sumanget. Ngajugjug lembur Gunung Putri. Nepi ka bada Isa ngan aya 5 urang nu meuli baso pangsit. Teu cara samemehna can tabuh salapan, daganganana ledis, gorobag hampang didorongna, da geus kaya eusian kajaba mangkok, sendok, garpuh jeung panci. Nepi ka imah, pamajikan ngabageakeun someah, da salaki mawa ladang nu lumayan. Mang Rohim eureun ngulinkeun sendok dina mangkok. Taya jalma nu norojol barang beuli. Dalah ukur ngajak ngawangkok saperti peuting-peuting ka tukang. Manehna rumahu panjang. Ceuk pikirna. Meureun pedah tanggal kolot kitu. Atawa jalma-jalma geus baroseuneun ngadahar baso pangsit. Ret. Panonna kana jero gorobag. Gulungan emih jeung bihun ngahunyud. Kitu deui baso daging, tahu, soma jeung kurupuk pangsitna. Teu sabaraha coceng. Dadi itung puramo ngaladangan ngan 5 mangkok. Manehna neureuy ciduh, tuluy rumahuh laun. Tapi manehna teu ngarasa kuciwa, najan meureun taya rizki peuting harita. Peuting banget ku simpek. Padahal teu aya hujan. Tapi jalma-jalma nu di sabudeureun tempat gorobag Mang Rohim taya saurang-urang acan. Teuing kamarana atawa leuwih milih teu bijil ti imah dina panungtungan bulan mah. Sora kentrang-kentreng sendok dina mangkok nu maksudna mah nyelukan balarea tengah hudang kahayang. Kitu deui ceuk pikir Mang Rohim. Antukna manehna sumerah. Waktu ngagayuh. Sanggeus Mang Rohim ngarasa moal aya jalma nu bijil ti imah-imah tabuh 11. 2 leungeunna ngadorong gorobag lalaunan. Geus sadrah saupama pamajikan baeud teu diserenan ladang dagang, dalah isuk bisa didagangkeun deui. Kumaha we carana? Manehna ge teu yakin salila di jalan ngajugjug lemburna aya nu meuli baso lantaran geus rek wancing tengah peuting. Hawa karasa nyelecep tiis kana awak Mang Rohim. Nyage dibulen ku baju haneut pamere minantuna. Sirahna ge milu tiris, najan dirurub ku kupluk butut. Manehna teu gurung gusuh. Salse ngadorong gorobag. Ninggalkeun lembur Gunung Putri nu simpe nataku alahmanan di astana. Lumayan jauh lalampahan ka lemburna teh. Pakampungan geus kaliwatan. Sapanjang jalan Mang Rohim ngahariring lalaunan, itung-itung nyeuhkeun ka keueung. Di jalan
tepa amprok jeung jalma sapotong acan. Kungsi pasalingsingan jeung hiji dua motor mah ukur sakitu. Suku Mang Rohim teu karasa capek dibawa bibir ngahariring mah. Sapanjang lalampahan nu simpe pisan. Geus teu manggih imah. Dikenca katuhu kebon waluh, paselang jeung kebon wortel. Eta ge ngaliwatan hiji dua pila mah. Tapi jempling bubuhan pila-pila nu suwung pangeussi geus 11 tahun teu kaanjangan semah. Aya rasa keung mah nu karasa ku Mang Rohim kaparengan ngaliwat kahareupeun pila-pila eta. Tapi geuwat disieulkeun deui. Manehna ngahariring deui. Dua leungeunna sumanget ngadorong gorobag. Dikenca katuhu manggihan deui kebon-kebon kitu jeung kitu. Tacan aya pila nu kaliwatan. Mang Rohim ujug-ujug ngeureunkeun lengkahna. Hariringna ge teu kapireng. Sababaraha puluh lengkah deui bakal ngaliwatan tempat nu nurutkeun beja kacida geueumanana Gedong Imla. Baheula mah nelahna pila Walanda lantaran wangunanana ditinggal panjajah. Geus kitu nelahna pila Arab sanggeus eta wangunan dipibanda ku saurang bangsa Arab. Harita mah didinya rame unggal nu bogana datang teh. Pak Imla nu jaga pila paciweuh ngaladenan semah nu teu raat unggal pakanci. Tapi ayeuna mah geus lila taya semah malah nu bogana tara datang. Teuing geus maot atawa henteu mah teu kungsi aya beja. Pak Imla masih ngarawat gedong tahun-tahun ka tukang mah. Tapi sanggeus taya hartina naon nu geus dipigawena da geus teu meunang gaji, antukna manehna geus tara ngariksa ka gedong sumawona hayang miara mah. Wangunan nu satuluyna nelah gedong Imla teh lianti jadi wangunan nu ruksak oge ngadatangkeun beja jeung carita nu teu saeutik ngeunaan makhluk salian manusia nu remen ngajirim tur ngaganggu jalma-jalma nu coba-coba asup ka eta rohangan. Rai bulu punuk Mang Rohim muringkak sapada harita. Dak dumadak tuurna ngelepar. Manehna rumasa lain jalma borangan. Salila ieu remen malah unggal peuting ngaliwatan gedong Imla ari peuting. Tapi tara ngarasa keung. Tapi peuting harita beda karasana. Kawas kakararek ngaliwat teuing perbawa naon. Dak dumadak sukuna hese dilengkahkeun. Hewa piraku lalaki borangan. Apaan deui? Bapak teh geus kolot. Geus boga incu. Piraku kudu sieun ku jurig. Pamajikanana kungsi ngagebah waktu Mang Rohim nepikeun beja jeung carita ngeunaan gedong Imla nu kungsi jadi kacapangan jalma-jalma di sabudeureun imahna. Lain sieun ceuk Mang Rohim teu narima ari disebut sieun mah komo ku pamajikan. Cenah ari keung mah aya jamak atuh da bapak ge jalma boga rasa keung. Eta ge henteu ari unggal ngaliwat mah. Ngan sakali-kali ari geus ngawarangkongkeun soal jurig jeung nu jalajan baso pangsit. Cenah pokna deui
Matakna dagang mah dagang we atuh ulah kudu mawarangkungkeun nu kararitu aya guna deui. Pamajikanana ngagaded. Ti harita Mang Rohim tara ngajak Cumarita ka pamajikanana ngeunaan ka keung ari mulang. Cukup ngabetem we. Jeungna deui teu kungsi kacaritakeun dipegat ku jurig di jalan. Dagangan teu oleh ledis. Sakali-kali ti iseun mah mun parang tanggal kolot saperti peuting ayeuna. Mang Rohim ngagerendeng. Teuing naon nu digerendengkeunana. Tuurna teu nyorodco deui. Laju ngarenghap panjang. Neger-neger maneh. Inget dina nyana ge makhluk salian manusia aya keun bae asal ulah ngaganggu. Mang Rohim tenang meusan. Geus kitu mah lah-lahan ngadorong deui gorobag. Pundukna teu muringkak deui. 1, 2, 3. Lentahna nepi kana tungtung pager gedong imla. Simpe pisan. Teu mireng sora-sora nu araheng. Ukur sora daun-daun tina pepelakan jangkung nu aroyag katiup angin peuting. Peuting nu jempling. Hareupeun gedong Mang Rohim ngadorong gorobag. Tenang, taya pikiran lain-lain. Kakeung maroklokan ganti ku kateuneng. Panona manco ka hareup kana gorobag nu didorong. Seja ninggalkeun gedong nu kakoncara geumeunana. Salamet manehna baris ngaliwatan tungtung pager. Hartina gedong geuman nu buruanana lega teh moal kaliwatan deui. Baso! Aya sora. Ceuli Mang Rohim rancung mireng sora ti jero pager. Dadana ngaraju ruas lain meumeusan. Saha nu nyorah? Pikirna teu dibere hayang ngaliut. Tapi sukuna dak dumadak teu bisa dilengkahkeun. Nu ngageroan beuki ngadeuketan. Awak Mang Rohim ngadaregdeg. Teu sirikna hayang ngihan maneh tapi ditahan. Nu ngageroan ngalantarankeun sirahna ngaliut. Dadana ngemplong. Sanggeus nyaho aya jalma teu jauh ti manehna ngajak seuri tur rengkuh naker. Panon Mang Rohim gigisik sanggeus leungeunna lesot tina gorobak nu dicecekel pager. Bener, jalma manusia lain jurig atau makhluk salian manusia. Pikiran teh kamana karep. Pikirna deui. Nu ratug dina dada eureun. Manehna males nu ngajak seuri. Hah? Pesan bakso pangsit. Ceunah. Keur kitu narojol deui 2 urang ti jero pager ti buruan gedong. Sarua jalma atawa manusia lain jurig, lain denemit atawa jin siluman. Umurna sapantaran. Keur mareujeuhna kira-kira 30 tahunan lah. Tiluanana lalaki. Inget cek beja, ulah goreng sangka teuing ka jurig. Nuju aya acara ya teh Mang. Ceuk saurang nu make jaket hideung. Pokna deui.
asalna jongwenya gigi mah. Mohon. Mang Rohim nembalan. Leungeunna geuwat nyayagikeun 3 mangkok. Ngabumbuan sanggeus ngulubkeun heula baso jeung nu sejena sakumaha nu diparesena. Kungsi aya beja kana ceuli Mang Rohim ti heula ieu mah. Manehna ge geus poho. Babaturanana nu jualan tahu bulat kungsi diborong dagangeunana peuting-peuting di gedung Imla lantaran aya acara dadakan. Loba semah ti dayeuh. Milih gedung Imla tempatna alatan haratis teu kudu nyewa. Mang Rohim jadi bungah. Daganganana aya nu meuli najan waktu ngagayuh ka tengah peuting. Rejeki mah aya nu ngatur. Geus kasawang pamajikanana moal baeut teuing da salaki teu saeutik teuing mawa ladang. Pesan 100 mangkok we Mang. Da di gedung seueuran. Ceuk nu saurang deui. Aduh Cep, mangkokna ge mung aya 10. Mang Rohim jadi bingung disagigireun bungah teh. Sirahna muih ngakalan kumaha carana sangkan bisa nyumponan. Mun rek nginjem mangkok, nginjem ka saha? Da geus peuting pisan. Di sakuliah taya imah sejen. Ari kudu ka imahna heula di pasir kampung. Piraku bisi nu barang beuli ngadago lila. Wios atuh Mang, gentosan we mangkokna nya. Nu saurang deui siga nu ngabaca jero pikiran Mang Rohim. Lalaki nu umurna geus liwat 50 tahun teh nganyakeun. Tuluy mikeun hiji-hiji mangkok baso ka eta 3 urang lalaki. Geus kitu mah Mang Rohim ngaladangan deui. Masih aya 7 deui mangkokna. Hatena bungah 10 sote jumlah mangkokna da ari baso pangsitna mah bisa leuwih ti 100 mangkokeun. Bubuhan samemehna ngan karek ngaladangan 5 mangkok. Komo geus pada apal harga kasemah mah beda jeung ka pribumi. Nu sasari 5.000 bisa jadi 10.000. Geus kasawang piuntungeunana. Hawa nyelecep tiis karasa, peuting karasa jempling deui. Nu tiluan ngadalahar basona narangtung teu dibawa ka jero. Mang Rohim jongjon ngaladangan baso. Nu ngadalahar baso teu kapireng sorana. Mang Rohim curiga, panona saheulaanan ngareret. Gebeg, dadana ngagebeg, reuas kabina-bina. Panona dibelel-belel teu nyalahan. Nu tiluan nu narangtung nu jongjon ngadalahar baso sungutna keur ngagapres mangkok-mangkokna nepi ka imut. Kawas pamain debus. Awak Mang Rohim oyag-oyagan. Sukuna asa teu napak. Pikiranana geus teu bisa dibawa badami. Komo sanggeus sidik. Nu tiluan nu samemehna disangka manusa teh sakabeh sukuna teu napak kana taneuh. Awak Mang Rohim ngagubrag bareng jeung gorobag baso pangsitna nu sarua milu ngagubrag. Jag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.